Yun, lamun rokrat ieu asup kana gelas berarti iun jodoh akang. Tingalikeun nya. Gonah bae. Ampura Yun. Yeuh. Betul. Kang, ayeuna kan geus usum hujan, Kang. Nyai rek nyieun kamaliran cai, akang ngabenerkeun nu baralocornya. Oh, nya siap ngabenerkeun nu balocor mah masalah leutik. Lain masalah leutik nah, Kang. Akang mah dititah sok hararese. Geus buru ingkah. Sok bae geura. Usum hujan jara rijih gak kieu. Nya, cek nyai ge kumaha can garing-garing acan biwir. Kalah sare, Kang. Hei. Kang. Hei. Naon deh? Ari tadi ku nyai dititah naon di, Kang? Harus kita ngabenerkeun tadi nu bocor. Heeh. Nu bocorna pelebah mana? Da teu kaciri. Yang ke ngadangdanan hari hujan lagi sepupu kata bocor ti pelebah dinya dangdana di dinya ayeuna di dangdanan ti belah dia bocorna kelah ti belah dieu. Sok sanu salah. Lah, tungtung nama di dangdanan henteu, hujan henteu kalah. Berarti mau aku si bocor lamun teu hujan mah. Mau sudah debat tek dulu ikan pineuh. Ieu ngomongin si Akang mah. Alhamdulillah. Nyango enggeus, gegeroh enggeus, sasapu beres, tinggal mandi bari nyeusehan. Astagfirullahaladzim. Uyah kieu can hudang keneh wae batur mah geus ka mana geus ka mendi. Aman. Sakeun. Beurang geuning euy. Aduh. Dijahil-jahil untung urang tukang kulit. Tumpak ting-ting. Aing mah imam ni pabalatak. Diberesan ge balatak deui. Kau bersih pisan. Hei, rek mana? Puskesmas. Si ka puskesmas dieu. Aduh, ripuh. Ripuh kunaon di ka dieu geura? Aduh, yo. Kadagor jaliken lah, set. Aduh. Uleuh nyerang ka akangnya. Ripuh kudu ka puskesmas ya. Lah, Aduh. calik Kang. Aduh. Engke diantar ku nyai tapi nyai beberes heula nya. Nya sok aduh. Kela Kang, sakedeng deui Kang. Aduh. Kela Kang. Ayo Kang, beres Kang. Cuang ka puskesmas Kang. Ayo, Geus beberes nya. beres Kang. Ayo. Lah asa cager nya. Hah? Cager asana lah mau aku sih. Ayo ngiring Kang. Ayo. Kumaha nih? Ya. Waduh! Tulus ka puskesmas Kang. Digana tulus saya nama Nyi. Aduh. Jung mangkat sorangan. Mau diantar deh Nyi. Tarek. Alah. Kang. Bantuan gerak Kang ya. Sok bae geura lah kagok ya keur ngopi. Bantuan gerak Kang. Kumaha di meja ngaduh diruntuhkeun ya?
tadi dia minta tolong kurang ngejebleh bae. Hah? Ngomong. Ngomong mah. Udah kan tuh. Saan ngaruntukeun anak kan hudangkeun sorangan. Ah, geuning kalah nembak. Tah, udah kan dibenarkan. Oh, kayak mandi. Kedar geus atuh benerkeun meja. Duh. Kumaha deui carana teu ngarti ya? Eta nanyakeun keneh bae. Astagfirullahaladzim. Tadi kan, ya, sarana. Tah. Nah, itu. Tah geuning bisa sorangan, nitah ka batur sorangan ge bisa. Oh. Oh, tapi nyai kan. Apura kan. Yo, carana manggil pamajikan, teu kudu gogorowokan, gandeng ka tetangga. Cara yang baik dan benar. Kieu ye carana. Tingalikeun. Naon kan? Ya. Pas kan? Teu kudu gogorowokan. Kumaha dia? Kambe nya. Kang kadeng. Astagfirullahaladzim, ya kumaha di saung motor kalau dipakai kanang hayam nya? Naon di Kang ini reueuh? Iya saung motor kalau dipakai kanang hayam kumaha deh? Yeuh, Kang, itu kan si bibitna teh ngeserek ngendog, Kang. Pasti loba anakna ieu jang kurung hayam ya, Kang. Kan ieu teu kapakelin ku Akang. Apa teu kapake kumaha kitu? Piculan sote motorna kempes gua ge dipasangkeun deui. Pinakeun toh? Batin teuing ada si Akang. Pinakeun? Kitu bae ge. As. Duh, aya naon di euy menir harieuh. Iya deui datang-datang orang ngajak gesang deui bae. Har, Kang urang mah UTMM, Kang. Ngomong disingkat-singkat, naon di UTMM? Har, urang mah teu milu-milu, maksudna kitu. Bener bener ka kitu deui ngomong. Aya naon maunya ka dia? Ah, ulin bae nyerek minta kopi. Ieu atuh calik. Orang kita tadi gitu minta ngopi, datang-datang ada minta ngopi. Wah. Mapan gua, Pak.